Wai, sebenarnya ngaran asli mana saha sih? Ngaran asli urang mah hareupna R tungtungna I. Hareupna R, tungtungna I. Rizky, Lain atuh Kray. Rahmat Sadeli, Eta mah Kray guru urang ke SD. saha atuh? Risti, Lain atuh Kray, istri mah ngaran awewe. hari maneh lalaki? Lalaki atuh 100% ge lalaki. Tahu kah? Ngaran maneh nih hara setting. Cik maneh ngaran saha anu aslina atuh? Aing teh yang nyaho. Aing Ngaran urang mah Jaja Saipudin. goblok hanas aing mikir sia teh. Awai goblok. Anya R tungtungna I jadi Jaja Saipudin. Dasar sia teh setengah giga. Lieur jeung maneh mah. Arik aing lah. Nah, si dokter yang ngedorong motor, kunaon Rai, kunaon motor didorong wae tuh? Mogok duy. Mogok kunaon? Teuing duy ieu teh di sela-sela tapi teu hurung wae euy. Cing, ka dia kurang pecakan. Ruksak naonna motor teh? Iya mah motor nang sekolot. Guys, kudu dibawa ke bengkel ya mah. Heuh atuh duy, pamawakeun ka bengkel heuh. Tah ieu kunci kontaknya duy ya. Duy, kumaha euy? Ngiririt imah teh tulus. Teu jadi krai euy. Nah, teu jadi. Syaratna hese krai euy. Hese kumaha duy? Syaratna kudu boga kakak. Nah, maneh can boga kakak kitu. Pan apal maneh oge. Urang teh pan budak kahiji. Heuh nya, maneh teh budak kahiji euy. Teu boga kakak. Paling ge adinya. Heuh bener euy duy. Hese syaratna nya euy. Kray, urang rek ngurus domba Heuh alus ping euy. Namanya maneh aya kegiatan. Ari maneh resep domba jalu atau domba bikang? Domba jalu atuh. Urang mah resepna. Nah, eta domba bikang Kray. Sebagai lelaki normal jeung lalaki sejati, urang resepna domba jalu atuh. Tugan teh lalaki normal mah resep ka awewe. Gening ka domba, domba jalu di. Heueuh nya.